Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Harun Sapebrianti. Abdi ti 10 IPS 1. Abdi hoyong ngajelaskeun cara ngantisipasi virus corona. Jadi nu kahiji aya cuci tangan. Urang kudu rajin cuci tangan pakai sabun. Anu kadua pake masker. Lamun di ka mana kudu pake masker atawa lamun ari kaluar ti imah urang wajib pake masker. Nu katilu jaga jarak anu disebut social distancing. Eta penting soalna lamun urang kenaan jeung batur virusna tereh nyebar. Anu kaopat lamun tos di mana urang kudu langsung mandi abe bersih. Anu kalima urang kudu cicing di imah lamun teu perlu-perlu teuing. Lamun eueuh kaperluan kaluar tong teuing kaluar. Cukup ngerjakeun tugas di imah, gawe di imah, geus we beberes imah, nguruskeun imah itu. Oke. Sakitu video ti abdi, kurang leuwihna mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.